Teraskeun ya, teraskeun. Masih siap ibuna masih? Kinten-kinten ieu urang ngaos duwi kata sabaraha? Sampai ke jam 3, paehan be aing sakalian cece. Teu kira-kira ngaji ke jam 3. Emangna wayang golek. Gusti nu agung dasar Pajawan Kidul. Siap di jam 12 siap. Sakbit dor darap caricing di jam 12 setengah 11 ya aing merek balik. Pak Haji, bagaimana konsep kita Pajawan Kidul untuk menjadikan barokah? Maka saya amanat satu, sama jaga sholat berjamaah kita untuk keberkahan Pajawan Kidul. Siap? Oh, cari cing siap. Jangan menduga si sada gorokan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu diingatkan ku salaki, mama eta adan. Ulah ngomong kieu, aing nyaho adan. Cek saha qomat, komo pan aya geus deukeut ge kana bulan Sya'ban, pantos aya doana geuning. Aya kan? Allahumma barik. Muji sadaya ame barokah. Terjadi ya? Balik jadian deui. 3 2 1. Allahumma hop. Ulah lempeng ngewa jika gantar. Make lagu Allahumma barik lana. Aya kituan. Lana. Ulah kitu atuh. Balik deui. 3 2 1. Allahumma barik. Nah, tah gitu. Fi Rajab wa Sya'na wa balighna Rama. Ighfir lana dzunu. Ngadoa sareng balik deui. Allahumma fi Rajab wa Sya'ban wa balighna madana wa hasil ma qasi. Allahumma barik lana ya Allah pasian kabarokahan urang Pajawan Kidul sadaya. Fi Rajab wa Sya'ban dina sasih Rajab atanapi sasih Roah. Wa balighna Ramadan, dugikeun urang Pajawan Kidul sadaya sing tiasa ngalaksanakeun Ramadan. Ighfir lana dzunubana, hapunten ya Allah dosa urang Pajawan Kidul sadaya. Wa hasil maqasid dan ajeng hasilkeun naon kanten pamaksadan urang Pajawan Kidul sadaya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Dawamkeun eta mulai masuk bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban sampai Ramadan. Insya Pak Haji aya titipan di bulan Ramadan, nitip kuring hiji. Lamun asup bulan Ramadan baralik deui ka masjid, geus kitu we. Beres teu? Sakitu geus dipupujian cicing keneh bae. Eta pupujian geus pegat ti koro. Ih, cari cing teh hareupeun TV. Aya nu kitu aya? Ih, amit-amit aing. Pak Haji, jadi lamun bisa saya nitip. Sholat itu kompak dengan konsep berjamaah fi awali waktu, pada awal waktu. Bu, ibu, hoyong barokah hoyong. Yakinkan rumah tangga barokah dengan sholat. Bisi ayat tatangga nu kieu. Nah, Pak Haji, urang ge boga tatangga, tara sholat, tara ibadah, geuning ku Allah rezekina murudul bae diberean. Aya nu kukulutus kitu aya. Mana jalan mana? Lamun aya nu kukulutus kitu, dangukeun sia cece. Ulah rek buangga, ulah rek batak nyeri hati ke orang, terpenting. Naon sababna? Allah itu Maha Rahman Maha Rahim di dunia, tapi Maha Rahman Rahimna di akhirat hanya untuk kita orang-orang yang beriman. Halo. Dina konsep Islam aya nu disebut istidraj. Ari istidraj teh naon? Keur diwowoy, keur dicombok ku Allah tajama di dunia. Kok tara salat, tapi rezeki murudul, budakna sarukses. Tapi tara ibadah kolotna. Jangan terlalu bangga. Diharap jurang picilakeun nu bisa nulungan. Naudzubillahi min. Engga surah menjaga we salat urang. Pajawan Kidul lamun hayang barokah jiga Mekah, konsepnya sama. Adalah dengan salat. Kunaon cenah ayeuna loba penyakit corona? Halo. Ari corona teh soko korobet ka jero calana.
atau hari corona teh jalma pangkoret-koret na kabina-bina. Halo Pak Haji, cara ngajawab corona ya dengan konsep Islam habis. Sebab umat Islam 5 kali dalam sehari membasuh tangan 20 menit minimal ketika kita berwu. Ya orang Wuhan, orang mana barenang ku penyakit corona terasa rolat. Halo, sholat untuk menjadikan Pajawan Kidul barokah dengan sholat. Bu, ibu, di Mekah sakitu jalma papaliut nanggung geus ngadenge Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu orang berhenti semua dari seluruh kegiatan demi Allah. Eureun kabeh teh kabeh ngabring ke masjid. Aya ibu-ibu orang Indonesia wayah sholat balanja sugankeun terek di ladangan dicarekan kudu boga warung. Ngomong nate kieu Haji itu Indonesia solin tuh ya sholat hal maneh engke geus beres sholat balik deui ka di balanja kitu ngomong nate cek tukang warung mun di urang pan balanja teh dilawatan bae debel parpi untungeun leres teh. Di Mekah tidak. Subha masya aya jalma menta-menta kukuring ditanya Kang eta sok tunggal bulannya kikianan barang pentakan mangkat munggah haji naon jawabna henteu tara unggal poe ngan usum haji wae. Kuring nanya cukup teh jangan penghidupan sapopoe naon jawabna where are you from ujung-ujung itu pakai bahasa Inggris where are you from I'm from Indonesia by what you come to Makkah I'm by plane how many hour 9 hour ngerti teh ceu oh sarua aing gagayaan we saudara. Siapa namamu? Saya Haji Oban Sobani kata saya. Dari mana asal kamu? Dari Indonesia. Dengan apa kamu kesini? By plane, dengan pesawat. How many hours? Berapa jam? 9 hours. 9 jam kata saya. Aipek tegas gitu teh. Nanya, oh paingan atuh muncak kurang nama gitu. Emang kunaon? Dia bilang, ya ulah salah jangan lagi. Kakuring teh. Sakali kuring menta-menta, sakali usum haji cukup untuk menghidupi saya 1 tahun ke depan sampai bertemu musim haji yang akan datang. Subhan. Kuring reuas ngadenge kitu tapi dah bener Mekah mah barokah. Domba we domba di Mekah naon parabna lain jukut kardus jeung plastik tapi domba lalintu. Diurang coba tingali. Domba make jukut ongkoh, make hampas tahu ongkoh. Leres teu? Tapi anger bararega nya leuwih pegang ti tukang suling. Masalah kaberangan tadi batur marangkat molor keneh bae. Halo. Eta ngaran domba koh di para make plastik jeung kardus tapi hebatna lalintuh. Di urang mah anger pegang bahkan nu hebat naon di Indonesia mah nu ngangona leuwih begang tibatan domana. Halo. Jadi Haji lamun jalma geus mung ibadah ka Allah, catat baik-baik. Allah kirim musibah dengan berbagai cara. Allah naudzubillahi min. Haji pan urang mah cenah lah keun bae atuh nu maksiat-maksiat jang manehanana. Oh teu bisa kitu dina Islam. Allah nyanggem. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Urang Pajawan Kidul anjeun guru ngasasieun di mana Allah nurunkeun hiji musibah teu dikhususkeun keur jalma dolim. Di blok Pajawan Kidul teh kabeh ya saroleh. Amin. Torojel teh aya namu ka di ngadon ulin ternyata mawa kemungkaran moal dolim ka di. Ku Allah dikirim musibah. Kira-kira jalma eta hungkul apa tujuh urang Pajawan nu ahli salat ongkoh? Kabeh tungtung-tungtungna mah. Leres teu? Matakna lamun Pajawan Kidul hayang barokah salamet berkah dunia akhirat yakinkan ulah aya nu maksiat di Pajawan. Halo. Satuju. Sababna musibah Allah lain yang manehna ngungkul urang ge kabeleteran. Itu yang jadi masalah. Nah, cenah jangeunana ieu teu bisa jangeunana. Ada orang berzina 40 rumah ikut terlibat. Milu ngeunahan teu? Milu dosa heueuh. Jadi orang milu ngamuk. Leres teu? Matak teu meunang aya nu nyeun maksiat di Pajawan Kidul ari hayang barokah mah. Insya Bu. Terus itu terus. Jadi gitu konsepnya.
Jangan ada yang maksiat sedikit pun, sekecil apapun. Jadi gitunya Pak Haji, itu tidak cukupkah kita dengan peringatan-peringatan dari Allah? Masih perlukah air mata untuk menangisi dunia yang selalu dilanda bencana, macam-macam malapetaka, gempa bumi, banjir, badai, taufan yang selalu membawa korban, dan juga ganasnya peperangan yang menghantui kehidupan. Naudzubillah tsumma naudzubillah min. Yun gawe yun.